Al-Jajariyah. Keun orang diajar we sajelit. Kitab Jajari. Bismillahirrahmanirrahim. Teu capek teh mau istirahat lah moal? Langsung elahnya. Ir. Walaga na ketemu istirahat teh. Nyiksa atuh ka aing kemanya. Teu naon kita sok turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nusani bi kitabi matanil jajariyah li suhi wa sanan sahih abil khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad al-Jajari qaddasallahu sirruhu wa ila arwahi masyayikhina fi tilkal maqam arwahi khususan rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doman ya, ada doman tah. Yaqulu raji afaro bisami'i Muhammadu binul Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma muhibbihi wa badu'in nahadhihi muqaddimah bima ala qari'ihi ayya'lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh kitabna kitab Matanul Jazari dikarangna teh aya jilidna tah. Kagunganana nyaeta ieu teh kitab karangan atanapi kagungan Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ai Jazari teh naon cenah nulis ngaran lemur teh. Di mana mun aya nama negara Suriah mun teu salah mah. Soalnya di Suriah aya kota Damaskus. Lamun bahasa urang mah Ad-Dimasko atanapi Ad-Dimaskiyu. Kota Damaskus, tadi kota Damaskus teh aya hiji desa atanapi hiji kampung ngaranna Kampung Jajari. Gitu. Mun urang mah tuh naon Batu Jajar. Nah eta. Pengarangna jenenganana tulis itu ame jelas dina buku we dina halaman eta dina halaman awal anu kosong. Pengarangna jenenganana Abul Khair Samsuddin Abul Khair Samsuddin Abul Khair Samsuddin tos bin Muhammad ngaran budak hade sing panjang urang ge tos bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimaski Asy-Syafi'i. Tong Asy-Syafi'i kita Asy-Syafi'i tak gitulah dipanjangkeun. Bin Ali bin Yusuf. Kaya Abul Khair Samsuddin bin Muhammad bin Muhammad
bin Ali bin Yusuf al-Jazari ad-Dimaski asy-Syafi'i. Lemurna ngaran Jazari, kota anak kota Damaskus ad-Dimaski, madhabna madhab Syafi'i dina fikihna. Lahir tanggal 25 Ramadan 750 Hijriah. Jadi sekitar karena 700 tahun yang lalu gitu ya, kitab 25 Ramadan 750 Hijriah. Wafatna tanggalna teu anu terangeun ieu teh iwati anu terangeun teh sasi naung ku sasi Rabiul Awal 833 Hijriah. Yuswana sekitar 80 tahunan berarti. Nah gitu. Kalau gat nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Matanul Jazariyah. Kalawan ngalap barkah ku nyebat asma'na Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat. Anu mapari nikmat ageng. Gitu urang sok kitu urang mah nya, nu mapari nikmat ageng. Di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah Ar-Rahimi dat anu mapari nikmat di akhirat kamu min wungkul. Kade eusina Ar-Rahmani cek ti heula ulus pernah nerangkeun geuningan. Sajalur sapertikeun dina kitab Sulamun Najat geuningan. Anu kacarioskeun bahwa nu disebutkeun Ar-Rahman teh eusina teh di dinya teh aya dua nikmat. Hiji nikmat ijad, dua nikmat imdad. Ari ijad mah nikmat urang teh asalna eueuh diayakeun ku Gusti Allah. Ari imdad mah saenggeusna diayakeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa ngarasakeun nikmat anu dipasihkeun ku Gusti Allah sabada urang aya. Eta mah terjadi boh ka jalma anu mukmin, jalma anu kafir terjadi nu matak Ar-Rahman mah nikmat universal. Kumaha cenah ieu saur Syekh Jazari yang qulu raji'ab wa rabbi sami'i Muhammadu binul Jazari Syafi'i Jazari Syafi'i gitu teh. Yaqulu bakal nyarios saha ar-raji anu ngarep-ngarep afwarobi kana pangampurana pangeran samiin anu ngadangu itu robi. Muhammadu binul Jazari tegesna Syekh Muhammad bin Jazari. Atanapi dina tengahna hanapeun aya tah Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari qaddasallahu sirrah. Amin. As-Syafi'i anu bangsa Syafi'i madhabna. Yakni atanapi akni eta dihandapna teh. Yakni ngamaksad Bapa musonif ngamaksad itu Muhammad bin Jazari. Yaqulu bakal nyarios saha mu'milun jalma anu ngarep-ngarep
Sobha malikin kana pangampurana dat Allah nu ngarajaan. Samiin anu ngadangu itu malikin lirojahu. Lirojahu aya hamzahan teu? Atana pilih rojaihi. Lirojaihi itu mesti itu kitabna kitab baheula jadi usah wareh teh. Lirojaihi duka can lunas juga nanti baheula teh boga hutang juga nama. Karena pangarap-ngarapna itu mukmil. Saja dengan asina eta mukmil Muhammadu binil Muhammad, Muhammadu bani Muhammad, tegasna Syekh Muhammad putrana Muhammad al-Jajari anu bangsa Jajari lemburna. Nisbatun eta hiji ibarat atanapi hiji nisbat ila jaziratin kana hiji pakuwon. Oh pakuwonnya aya kana hiji lembur. Lembur saha? Ibnu Umar. Ya tadi hijikeun kuna teh teh. Ila jazirati bani Umarin tak gitu teh. Kana hiji lemburna lembur Ibnu Umar bi baladil masriki di negara Masrik. Ari negara Masrik teh mana? Negara belah kulon. Kulon ti mana? Kulon ti Saudi Arabia. Berarti mentas di Saudi Arabia tah. Asapi'i anu bangsa Sapi'i madhabna. Ari Sapi'i teh naon? Nisbatun eta hiji nisbat ila Sapi'i ka Imam Asy-Syafi'i. Imamil aimati anu jadi imamna pirang-pirang imam. Wa sultanil ummati sareng anu jadi rajana pirang-pirang umat. Muhammadu bin Idris tegasna Syekh Muhammad bin Idris binil Abbas putrana Al-Abbas bin Utsman putrana Utsman bin Syafi'i putrana Syafi'i bin Sabit putrana Sabit bin Abid putrana Abid bin Abdi Yarid putrana Abdi Yarid bin Hashim putrana Hashim bin Muthalib putrana Muthalib bin Abdi Manapin putrana Abdi Manap jadun nabiyyi anu jadi kakekna atanapi eyangna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti eta Imam Syafi'i teh sak keturunan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad putrana Sayyid Abdullah putrana Abdul Muthalib putrana terus Abdi mana berarti Abdi mana teh naon eyangnya teu keuna kana kakek makana eyang kaluhur tah eta teh saketurunan sareng Imam Syafi'i. Jadi bertemu nasab Imam Syafi'i sareng Kangjeng Nabi teh di eyang na Kangjeng Nabi saha Abdi mana itu tah sok hartosan heula aya mah yaqulu raji aparo bisami'i Muhammadu binil Jajari Syafi'i. Muhammadu binul Jajari punten. Muhammadu binul Jajari Syafi'i. Tos ngadawuh nu ngajeng hampura Allah. Tos ngadawuh nu ngajeng hampura Allah. Sedih gitu ucing teh nya. Di sisi nawe atuh dinyata atanapi siapkeun buku salamar. Bait kahiji. Tos
Tos ngadawu nu ngajeng hampura Allah Muhammad jajari sapi madhabna mah. Muhammad jajri punten Muhammad jajri Syafi'i madhabna mah. Bisa dua aja, bisa kieu Muhammad jajari Syafi'i madhabna mah bisa gitu. Bisa kieu Muhammad jajari Syafi'i madhabna mah. Bener kan deh Muhammad sa irama kabeh Muhammad jajari Syafi'i madhabna mah. Ayeuna mah ulah lalaunan teh engke mah didorog-dogkeun 40 halaman itu. Agak abah sapoe kudu menang 10 halaman kalem. Tunggu teh. Tarhim gitu. Pas cengkat nanti. Tunggu dulu pokokna mah. Atas nah, kayak dibaca nama. Tos ngadawo nu ngajeng hampura Allah. Anu ngajeng teh naon cenah nulis nu mikahayang ngajeng teh. Muhammad jajari Syafi'i madhab nama. Alhamdulillahi wasol ala nabiyhi wa mustafahu. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi milik Allah. Mana nu opat teh nyata puji qadiman li qadimin li hadisin hadisun li qadimin li hadisin puji Allah. Allah ka lukna puji makhluk puji makhluk ka makhlukna. Terus bener atuh ulah lewihan. Nah itu sing pas atuh dirijen kieu-kieu. Dirijen lain dirijen. Oke. Lillahi eta milik Allah. Wa shalla sareng muga maparinan rahmat nu disarengan ku ngagungkeun. Kudu kitu logat. Teu meunang hanteu. Wa shalla sareng muga maparinan rahmat nu disarengan ku ngagungkeun. Saha Allahu Gusti Allah ala nabihi kanu janten nabina Allah wa mustafahu anu sareng kanu jadi selirna Allah. Palhamdu mangka ari lapad alhamdu huwa eta ari itu lapad alhamdu ansana'u eta pangalem bilisani kulisan alal jamili kadat Allah anu maha ginding al ihtiyari anu bangsa pilihan ala jihati ta'dimi netepan kana jihad ngagungkeun minni amihi tina nikmatna Allah wa ghairiha sareng salianti itu ni'amih. Wa syukru sareng ari lapad alhamdu eta maknana syukuran. Apan kahiji tadi asana pangalem dua asyukru. Pa'lun eta padamelan yunbiu anu mere terang itu pa'lun anta dimil munimi tina ngagungkeun dat anu masihan nikmat. Bisa babiin amihi kusabab nganikmatanna itu munim ala syakiri kajalma anu syukuran wa ghairihi sareng kasalianti itu syakir.
naonana kaulan ucapanana wa amalan sareng amalna wa itikadon wa itikodan sareng patikadanana bahwa ta'ari itu wasyukru amma eta leuwih umum minal hamdi tinimang muji murodan dina anu murodan kanu anu dimaksudna wa ahaso sareng leuwih tangtu itu asyukru naonana muta'alliqon cumandana hampura euy teh murodan teh tarkibana jadi tamyiz hampura rusuh teuing nya rusuh teu puguh salah ulah kitu kumaha naonana teh urang wala yakunu sareng teu buktos itu asyukru illa pimuko balati nikmatin iwati dina narimana kana kanikmatan wassalatu sareng ari lapadan salatu pilugoti dina lugotna eta addu'a doa bi khairin ku kahadean jadi cek lugot mah salat teh ngadua ku anu hade ya Allah mugi cek urang yang ngadua ya mugi ngajembarkeun Gusti ka abdi ngarijikian Gusti ka abdi ku rezeki anu halal anu barokah anu manfaat kangge abdi sareng keluarga abdi contoh teh disebutkeun teh salat keneh soalna salat teh cek lugot mah adalah doa wa bis saroi apa sir'i eta tinggal heula lan wa fi syar'i eta teh nya benernya kusin kutha usyanya wa fi syar'i sareng ari salat dina mungguh syara minallahi ti Gusti Allah eta arahmatu rahmat jadi lamun teh mah Allah maca salat atanapi maca sholawat kasalian ti Allah berarti ka makhlukna mangka buktina eta teh Allah teh keur ngaroh sapertikeun surga Gusti Allah na Al-Qur'an geuningan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ta innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusollu taeusina yusollu teh kan Allah jeung malaikatna teh ta ti Gusti Allah mah bentukna teh rahmat itu lain Mang Mamat ieu lain rahmat ieu mah teruskeun mana we teh wa minal malaikati sareng ti malaikat al istighfaru eta istighfar pangmentakeun pangampura wa minal adami sareng ti bangsa Adam eta tadarruun DP wa doa sareng doa lamun teh mah urang ayeuna Allahumma sholli ala Muhammad heup sakitu eta mah atau urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi liman sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim jeung saturuna ka ditu atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pokona seueur we contohna teh urang teh maca shalawat kumaha we bentukna shalawat atanapi naon wae shalawat naon wae gitu mun nuti urang nu dibacana ku urang anu maca sholawatna urang teh eta mah urang mah keur ngadua naon cenah mah ulis mah jeung kudu ngaduakeun Kangjeng Nabi pan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teh eta doa lin doa ieu hartina teh Allahumma nun Gusti Allah sholli mugi maparin rahmat nu disarengan ku ngagungkeun Gusti ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad naon make jeung kudu ngadoakeun Kangjeng Nabi geuningan urang teh tah hakikatna eta urang teh lain keur ngadoakeun Kangjeng Nabi tapi urang teh keur ngadoakeun diri urang sorangan make jeung kitu da Kangjeng Nabi mah tos pinuh ku rahmat Gusti Allah mun ilustrasikeun mah kieu atuh pan yeuh nya kieu itu gelas nya aya kopian emeh ngurangan diinum bismillahirrahmanirrahim
Nah, itu gelas yo. Badag pan gelas teh badag gitu. Badag. Aya gelas laletik dan apa gelas laletik tah, gelas laletik dia ya. Ilustrasi nanti kitu pan ya, gelas laletik. Ketika urang nu leutik ieu ngadoa ka Allah Gusti nyuhunkeun rahmat mugi pasihkeun rahmat ka Gusti abdi sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sapertikeun Gusti minuhan tuluy minuhan naon gelas anu badag nyaeta masih rahmat ka Kangjeng dan berarti Kangjeng Nabi gelas lain ieu mah ilustrasina saeutik kada ieu bisi salah nganapikeun ilustrasina ya kan geus limpas nya geus limpas ketika geus barang nu geus limpas tuluy dituluy-tuluyan di pinuhan berarti bakal naon bakal luber ka mana luberna bakal minuhan gelas-gelas pengingkutna anu deukeuteun gelas anu badag intina ketika urang nyuhunkeun ngarahmat Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad urang teh keur nyuhunkeun ka Gusti Allah mugi ngarahmat ka urang anu keur ngadua antosnya antos kelaja mana cenah nabi teh nabihi ari lapan nabihi annabiyu ari lapan annabiyu bila naon teh bila hamzin kalawan hanteu aya ngelehkeun wa huwa sareng ari itu nabi al iksaru eta kalolobaanana ngalobakeunana makhudun eta anu dicokot minan nubuwati tina lapad nubuwah jadi an-nabi itu eta tina an-nubuwah cenah arif atu tegesna sifat kaluhuran jadi an-nubuwah teh artina teh sifat kaluhuran pahuan dari itu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta naon teh naon p wau ayeuna teh nya lain memehna aya naon huruf naon mimroan teh marfu'ut turbati eta anu diangkat martabatna ala sairil makhluk ala sairil khalqi ngelehkeun sakabehna pirang-pirang makhluk atanapi sakakarina pirang-pirang makhluk wa sareng ari itu nabi insanun eta hiji insan manusia auha anu ngawahyukeun Allah ilaihi auha anu diwahyuan saha ilaihi itu insan bisyari'in ku ilmu ku hukum syara lain ilmu wa ilam yu'mar sareng sanajan teu diparentah itu insan bitablighihi kana nganapikeunana itu syari wa rasulu sareng ari rasul insanun eta hiji manusia auha anu diwahyuan saha ilaihi itu insan bisyar'in ku hukum syara wa umira sareng diparentah itu rasul bitablighihi kana nganapikeunana itu syar'in panabiyu mangka ilapad annabiyu a'amma talawi umum itu annabi min hutibatan itu rasul mutlaqan barianan mutlak wa mustafahu sang ilapad mustafahu eta minasuputi musuputi penting suputi teh kalau heula nya benernya sod terus nanti minasopwati suputi minasopwati tina sopwah ada tina sopwah teh seliran aemuh tarihi muhtarohu tinggal ieu muhtawa muhtarin aya haan teu ayanya hak buleud nya ae muhtarihi tegesna anu dipilihna ku itu Gusti Allah kan bitinan make yang muhtarin teu mah muhtaru sabab eta teh keur jadi tafsir tina mustofa anu mustofa teh barisna keur dijeerkeun sabab diatapkeun kana nabi anu nabiyihi keur dijeerkeun ku harap jar lapad ala nabi yihi wa mustofahu mustofahi teh wa mustofahu mustofahi
Wa mustofahu berarti tafsirna oge ae muhtarihi. Tegasna jalmi anu dipilih ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ya perbedaan anak Nabi jeung Rasul suneme bahwa ari Nabi mah eta teh jalmi anu diwahyuan ku Gusti Allah, itu nu diwahyuan ku Gusti Allah ngan teu diparentah pikeun napikeunana. Tapi lamun tema Rasul mah nya diwahyuan nya diparentah pikeun maksudna pikeun teh naon nyalabarkeun. Nah gitulah. Oh enak hartosna alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustofahu. Tulis puji ka Allah sareng mugi nambihan. Puji ka Allah sareng mugi nambihan rahmat Kangjeng Nabi nu pangkat seliran. Kang rahmat Kangjeng Nabi nu pangkat seliran. Teruskan. Gas teruskan. Oh, kata teruskan. Nah, eleh keleng. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma muhibihi. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina itu Muhammad wa sahbihi sareng ka pirang-pirang sahabatna itu Muhammad wa mukriil Qur'ani sareng ka jalma anu maca kana Al-Qur'an ma'a muhibihi sarta jalma anu mikaresepna kana itu Qur'an. Muhammadun ari lapad Muhammadin ari lapad Muhammadin. Atpu bayanin eta atap bayan. Lamun atap bayan beda jeung atap nasak. Ari atap bayan mah atap anu teu kudu make huruf at. Lamun atap nasak mah atap anu kudu make huruf at. Atap kamana atapna cenah mangulis kana ala nabiyihi. Tadi tah Nabi Yihi barisan dikumakeun di JR sabab kaasupan ku ala nu jadi huruf jar. Ayeuna aya atap bayan lapad Muhammad atu oto lapad Muhammad wajib di JR-keun sabab jadi atap bayan pikeun lapad Nabi Yihi. Tuluy ala nabihi kana lapad ala nabihi wa mustofahu sareng kana lapad mustofahu. Ao badalun atawa jadi badal minha tina itu nabihi wa mustofahu. Sama anu masihan ngaranhu ka Kangjeng Nabi saha jaduhu akina Kangjeng Nabi Abdul Muthalib tegasna Abdul Muthalib. Bisabiin dina dinten katujuh bisabii waladat dina dinten katujuh na medal kenana ibuna Kangjeng Nabi kitu teh hu ka Kangjeng Nabi mun urang mah diayakeun atuh Aminah lah limawati abihi karana maot ibuna bapakna itu Kangjeng Nabi qoblaha dina samemehna itu waladat wiladat teh wiladat teh salah maca ulus tambura bisabii wiladatihi tah kitu teh dina dinten katujuh kelahiranana Kangjeng Nabi hampura beda ngartian waladat jeung wiladat beda hampunten limawati abihi karana maut ramana Kangjeng Nabi qoblaha dina samemehna itu wiladah
Pakila mangka dicarioskeun lahu ka itu Abdul Muthalib lima lantaran naon sama eta merengaran anjeun hu ka itu Muhammad Muhammadan ku Muhammad ku naon cenah Abdul Muthalib anjeun make jeung merengaran eta Muhammad teh ku Muhammad walaisa sareng teu itu sama eta min asma'i abaika tina pirang-pirang ngaranna nenek moyang anjeun wala kaumika sareng teu tina ngaran kaumna anjeun. Jadi ngaran Muhammad teh waktu harita teh ngaran anu aneh. Non make jeung aneh soalna eueuh deui ngaran tiba heula keneh ge anu diaran ku Muhammad eueuh. Memang kalimat Muhammad osok diucapkeun ku orang Arab waktu harita. Cuman eueuh jalma anu berpikiran untuk menjadikan nama seorang jelema ku lapad Muhammad. Ieu orang-orang Arab teh aneh. Nu salajengna cenah tos kitu kumaha pakola tuluy nyarios itu Abdul Muthalib rojau tu ngarap-ngarap kuring ayyuh mada kana yen dipuji itu Muhammad bisama'i di langit wal ardi sareng di bumi wa qad haqqaqa sareng nyata parantos nyata naon rojahu pangarapna itu Abdul Muthalib ternyata benar terjadilah Kangjeng Nabi dipuji jeung di langit ku malaikat di bumi ku para umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluykeun wa alihi sareng aya lapad alihi. Nah teh ka itu naon teh? Hum ari itu alihi kama eta sacarakeun perkara qala anu ngadawuh saha Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu amin. Aqaribuhu eta karobatna Kangjeng Nabi al mukminuna anu mukmin kabeh min Bani Hasyim ti keturunan Hasyim lain Hasyim kade Hasyim wa Banil Muthalib sareng ti keturunan Muthalib wa Bani Abdi Manapin sareng ti keturunan Abdi Manap wa huwa sareng ari itu qala Asy-Syafi'i al ahsahu eta kaul anu leuwih sahih sakumaha Syafi'i we. Jadi anu sebutkeun aqaribna Kangjeng Nabi teh nyaeta ti keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Abdi Manaf. Jadi aya 3 golongan dah. Wa sahbihi sangelapan sahbihi bipati sodi kalawan patahna sod teu sih tapi sah atapi soh. Wa yajuju sareng menang naon kasrohna itu sahbihi bisa sihbihi bisa kieu Muhammadin wa alihi wa sihbihi bisa gitu bisa tah. Ismun eta hiji ngaran ismu jam'in eta isim jama li sahibin pikeun lapad sahibun sohbun jigah masdarnya bener teu cek jijigahan mah jigah masdarnya tina sahabanya padahal mah di dieu teh kerja di jamak taksir tina sahibun jadi sohbun naon cenah sohibin atuh indah Sibawaihin dimungguh Imam Sibawih kada terkenal tah Imam Sibawih mah ulama anu jadi kiblatna ilmu nahwu pada waktu itu. Wa sahabi sareng aya pada sahabi wa sahabiyu sareng ari pirang-pirang anu kagolongan sahabat eta kuluman saban-saban jalma ijtama'an larima kumpul itu man mukminan bari anu iman bi Muhammadin ka Kangjeng sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi walau lahdatan sanajan sakedeung sareng sanajan sakedeung. Jadi disebutkan sahabat teh jalma anu pernah sajaman sareng Kangjeng Nabi heg pernah ngariung sareng Kangjeng Nabi sanajan lahdoh lahdoh teh sakedeung pisan. Mun salaman teh ukur salaman hungkul, lamun ngadukul teh ukur basa-basi wungkul, mun pamanggih teh contona teh eta teh geus kaasupkeun sahabat. Lamun iman kitu teh ka Kangjeng Nabi ari Abu Jahal jeung Abu Lahab eta kalebetkeun sahabat teu kaasup sanajan dulur sanajan salemur sanajan sapipir saban poe panggih teu kaasup naon sababna teu aya syarat hiji naon iman itu. Jadi lamun iman mah bisa jeung sahabat. Wa muqri'il Qur'ani sangelapan muqri'il Qur'ani ay muallimil Qur'ani tegasna jalma anu ngajikeun Al-Qur'an wal Qur'anu sangelapan wal Qur'ani sangelapan wal Qur'anu sang ari Al-Qur'an huwa eta itu Al-Qur'an al-kalamu eta cariosan al-munazzalu anu dilungsurkeun ala Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lil ijaji pikeun pikeun hiji ringkasan bisuratin kana hiji surat minhu tina itu Quran muhibihi ay lapan muhibihi ae telin bener ae muhibil Qur'ani tegasna jalma anu mika cinta kana Al-Qur'an wa huwa sareng ari itu muhibil Qur'an yasmulu eta ngawengku itu muhibil Qur'an maca Al-Qur'an wa ghairahu sareng salianti itu qori. Jadi nu sebutkeun muhibil Qur'an teh jalma anu sok ngawangku maksudna ngawangku teh bersahabat atawa ngadeukeutan bisa ka jalma anu bisa ngaji Qur'an. Contoh kieu atuh maksudna ngawangku teh aya jalma keur ngaji Qur'an. Hege urang teh resep kana Qur'an tapi teu bisa cukup ngadengikeun hungku urang teh aya teh disebutna teh yasmulul qori teh disebutna teh jalma anu ngawangku ka jalma anu ngaji Qur'an sakitu. Hartina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibihi Muhammad kulawargi jeung sahabatna. Eta nulisna ku Arab atau ku Latin teh? Hah? Ku Latin? Oh, udah ku Arab mangga. Mun ku Arab kanyen barisan habis kacaletot kali bahaya. Kaepa keueup Jaidun Jayadi jauh manuk piit jadi menak pait ya. Minhu maca minhu domir jadi maneh minhu ti maneh kagabah jadi maneh akibat tadi barisan bisa ulah babalagaan dan bisa maca mah barisannya. Muhammad kulawargi jeung sahabatna lamun tadi balisan bisa jadi kieu Muhammad kolor bahaya teh kulawargi jadi kolor bahaya jeung sahabatna sareng nu muru Quran sareng cintana sareng nu muru Quran sareng cintana. Berarti orang namanya karena muqaddim anjing bagian karena wabadu inna hadhil muqaddimah wallahu bismillahirrahmanirrahim yaqulu raji'a farab bisami'i Muhammadub nol jajari safi'i tas ngadawuh nu ngajang ham pura Allah Muhammad jajri safi'i madhab nama alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa topahu puji ka Allah sarangmu ginambihan rahmat kangjeng Nabi nu pangkat seliran Muhammadin lihi wasahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi Muhammad lawargi jeung sahabatna sareng numur Quran sareng cintana. Doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u
wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha rabbi